mana-mana, di kampung di kota, geus kakoncara, ku bager jeung bijaksana. Alhamdulillah, alamin beres. Ayo nama Jawa Barat teh jigana arek aya kamajuan insya Allah masyarakat Jawa Barat teh aya nama bakal sejahtera. Sejahtera kumaha aing geus 2 minggu nganggur kieu. Aya we pemimpin teh ngarusak perusahaan batur. Untuk wargaku, hati-hati ya, di media sekarang banyak hoax, banyak konten-konten yang memecah belah bangsa. Kita jangan terpengaruh dengan cuplikan-cuplikan video tersebut. Kita harus tetap berpikiran positif supaya Indonesia tetap terjaga kesatuannya. Aduh, ya Allah, kemana deh ya usaha? Di mana? Di ditu neangan ieu ya campole. Campole? Tuh, campole nang di ditu. Waduh, kabeneran euy lapar. Ieu rek. Nyobaan hijinya. Aduh, euy bingung euy. Usaha kana naon deui geuningannya sekarang mah. Boga usaha travel ku KDM dieureunkeun, maksud dieureunkeun teh anu sakola eueuhkeun saditurna. Kan bingung kan eta salah satu pemasukan orang atuh. Ini orang demo we yuk. Di demo? Daek kitu ngademo awal urang daek. Daek. Tapi teu dibayar bae. Bae. Nah, geus atuh hayu gaskeun. Nya bener mana daek ngademo. Kenalnya asa KDM lain. Nya Kang Dayat. Nya eta mah Kang Dayat ya. Wah, nyis kabeneran hayu. Ya orang samperkeun hayu. Oh bener KDM hayu. Ayo kancang. Naon ieu? Naon ieu? Kang Dayat, bade. Naon ieu? Campole. Duh, bade raos. Sok ra. Raos. Mantap. Ka ieu yeuh KDM teh. Jadi ente nu ngarusak usaha batur teh nyarek sakola ngayakeun saditur teh. Naon maksud? Ieu teh nu boga beus nya satangana didugikeun. Heeh. Kumaha atuh halusna ieu? Karunya ka orang tua murid untuk bogaan duit. Ayeuna biaya study tour ngaluarkeun dana 2 juta, 3 juta. Study tour mah di wilayah kita kan banyak bisa dipelajari. Tapi kan meureun usaha aing di jalan euy. Kur eta harapan urang teh. Atuh jangan ibu-ibu nuek pengajian TKK-nya. Nya. Tapi dah sih euy iklanna. Cing itu raos teh ngaman nu kieu teh. Sain cing raos. Kalau komo bari ngobrol kieu mah. Nah bukan mah aing mah teh hayang apal. Benar-benar Kang Dayat mah gubernur anu dibutuhkan ku masyarakat. Astagfirullah. Kieu lah bah. Loh yo. Nanaonan idola aing Kang Dayat gitu-gitu. Ulah sok ikut campur bah, eta mah urusan simkuring. Balik. Astagfirullahaladzim. Aing teh ngimpi. Dia teh ngimpir berartinya. Mudah-mudahan we Kang Dayat ukur dina impian Abah wungkul eta mah. Mudah-mudahan we Kang Dayat dipanjangkeun umurna bari jag-jaga waringkas di mana wae ayana. Tur. Teu bisa kitu eta mah geus. Cing itu raos teh ngaman nu kieu teh. Sain cing raos. Kalau komo bari ngobrol kieu mah.
Nah, bukan mah aing mah teh hayang hafal. Aduh, kamu ada apa? Kapannya? Aduh, bingung euy. Usaha kana deui nanya sekarang mah. Usaha travel, ku KDM, deureunkeun mah deureun sekolah. Ukeun tadi kuna, ane bukan sekolah sekolah tuh. Demo, lain itu demo keluar berapa? Tapi bayar ya. Nanti dikasih. Demo tadi. Mau sini. Ini apa demo? Ma. Ya. Jangan lagi, ini sekarang aja, sekarang aja. Enak, tadi kalian deh. Jadi ente anu nyari cakupan sedikit teh. Ada mah. Sampai rumah mah. Waduh. Sampai terusnya. Mana sih? Oh, dia naik. Sampai dua kali kata oh, kali. Terus, tahu. Kali kalian deh. Jadi ente mau susah teh. Nyari cakupan sedikit teh. Mana sih? Ya teh, dua. Terus nyari sekali dua. Cuma tuh harus nanya. Karena orang tua gini, betul duit. Ayo nak tadi tuh, kalau tentang bangun dulu tak. Tadi mah di wilayah kita kan, bang bisa tadi. Tadi main usaha jalan tuh. Kue tak harus aduh, yang ibu main pelajar tanya. Ya, sampai sih di mana? Jangan jingau kalau pengen gue mah. Nah, mama aing teh hafal. Aing sekolah. Mau tadi mana? Ayo tadi tuh. Terus kita mas. Nabi. Harus tuh. Orang. Ya, kalau main masuk. Masuk enggak? Enggak. Di orang tuh masih mabu. Ya, kita main kacau polisi aja. Aja, oh, tapi satu. Aduh. Ada orang dulu tadi. Mana kan saya ngobrol. Elangan. Siap. Ya 1 2 3. Oke, Benar-benar kan lihat mah. Sudah. 1 2 3. Benar-benar kan lihat mah. Benarnya gitu. Benar-benar kan lihat mah. Bukan kan duduk di masyarakat. Terus mah. Astagfirullah. Apa sih? Mana ya? Mana kita lagi? Dua kilo. Mana? Mana kita itu lagi kan? 2 kilo. Mana? Kita kayak gitu lagi. Itu KDM. Tuh, kan itu sekolah, nganggur ubah ugawean. Mau nganggur. Lah, laku. 2 kilo. Mana? Itu lagi kayak gitu. Ulah aku bak, sekarang urusan kuring. Ayo. Ini tinggi. Mudah-mudahan kan ya. Kita masuk. Kok tidak sabar. Astagfirullah. Ini ini artinya. Mudah-mudahan kan ya. Kurang lagi tambah hukum sama. Mudah-mudahan kan ya. Bisa menerima Allah. Mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan kan ya. Bisa menerima Allah. Bisa menerima berguna dari kata-kata di mana wajahnya.